Gaduh cumi asin sareng peuteuy dimasak sapertos kieu nyaepkeun sangu sabakul. Assalamualaikum baraya, patepang deui sareng Cek Entut. Dina dinten ayeuna karesan Cek Entut gaduh cumi asin sareng peuteuy. Hayu urang masak sambel cumi asin peuteuy sareng masak sanguna dina kastrolnya baraya. Kaleresan ieu Cek Entut teh masakna di dapur sawah. Tah ieu di dieu Cek Entut nuju nimba heula caina. Urang wasuh heula nya baraya ieu beasna ngarah bersih, ngarah pulen, ngarah enak di imamna. Tah ieu di dieu kaleresan ieu teh dapur sawahnya baraya, dapur sederhana. Urang masak we tah nganggo tungku, nganggo suluh. Ieu urang caian heula si beasna tah sakieu we tong seueur-seueur caina mah. Tah urang diasur-asur heula ieu suluhna ngarah tuhainya seuneukna ngarah menyala kitunya. Tah tuh tinggal dibarayan resep kieu nya. Ayeuna urang siapkeun samarakna, siapkeun cumi asinna. Ieu teh aya bawang beureum, aya bawang bodas, aya cabe keriting sareng cengek domba. Tah teu keng hilap baraya kusabab eta cumi asin ngarah teu pangset. Direbus heula nya baraya ku cai panas, di keuman heula si cumi asinna teh. Tah ieu orai hejo nanya liat peuteuina disiksikan heula sing bersih kayak urang wasuh deui tadi sumur timba baraya. Nah di daerah baraya masih aya teu aya tah sumur timba modelan kieu di sawah kieu tuh meni enakeun pisan ieu teh diwasuhan heula terus si cengekna, si bawang bodas, bawang beureum sareng naon eta teh bawang daun tah baraya. Ayeuna si cumi asinna ge tos di keuman teh teu keng hilap diwasuh deui ngarah teu pangset, ngarah teu asin teuing nya. Tah ieu urang siksikan heula cumi asinna diiris-iris tah kitunya baraya disiksikan teh si cumina diiris-iris. Ayeuna bawang merahna diiris-iris, bawang bodas terus teh sareng tomat teh hilap oge teh cabe keriting sareng si cengek domba na teh. Ayeuna urang di tendos heula atawa ditumbuknya baraya. Tuh tinggal itu jadi we eta sambelna teh kat kamoronyol beureum kitunya baraya. Ayeuna urang dijebruskeun we eta minyakna sareng si sambelna nu tadi tos di tendos teh baraya kanu minyak panasnya. Tah ayeuna ieu da karatesan Cek Entut ge gaduh lalapannya eta kubis lamun di abi mah ieu teh namina teh urang dikulub heula sambil ngantosan eta si samarana asaknya baraya urang nyiksikan ieu teh bawang daun santos seungit eta kaambeuna seungit si samarana urang lebetkeun deui ieu si cumi asin sareng si orai hejo atau si peuteuy teh. Tah teu keng hilap oge baraya dilebetkeun perbumbuan duniawi, permicinan aya royco teh aya gula pasir sareng micin nya baraya secukupna mah sesuai selera sadayana eta mah. Dikira-kira wae tuh tos asak digeuningan sadayana sanguna eta si sambel cumi asin peuteuy na ge tos asak deui. Ayu taruang sadayana tuh tinggal kuat ka bebelewekan kitu nya si eta si Cek Entut tuh tinggal imam ge kuat ka kampus kitu hayu baraya taruang sadayana. Tos heula sakitu we nya baraya kayak disambung deui di vlog nu sanesna. Assalamualaikum.